Pasundan lemah amparan kaendah gesan sarakan pangbalikan nyagiginya kuring sumandi ngon kuring hariring nutekenat eling kalumahaweni gunung-gunung nu ngajurun gunung bangun ngariung gesan kateguhan tantung galecokna sorak sayuan nganu canumbrang merah lir galecokna ngajero dada dalitna kuring dikurung ditembak ku sora marga satwa di sarada kembang warna-warni dipapaes malar pantes milungan tekeun batin kuring ka Gusti Rabbul Izzati dileuwih cikahuripan mapaesan ti lemburan ting saripit tampele paudak-udak jeung genggehe bener deui jeung parai engkang lalumpatan parahiangan nu endah mulai pukulasan mata kabandang sakur nu datang mun seuk aya nu anjog mata betah saban sema lamun niang nyapa kanu anggar ieu hate geus ti heula mula
hiji wewengkon anu pageuh ku papagun. Kampung anu masih pangkuh ku tatali paranti karuhun. Nu kasebat kampung medal kawurung desa medal kamulyan. Sawah nu subur disalebakeun ieu lembur keur mejeuna bumbiang karoneng. Sapalih pare kawas nu keur-keureuneu dina galeng tumpang sari kacang panjang terong suraung jeung leuncah. Kacatur aya dua jalma nu keur lumampah. Nu turun gunung unggah gunung mipir-mipir pasir lamping ulung kawin. Teu sirikna natanjakan ngakean nakudunan nagandeang dina datar ngalongkewang. Ieu dua jalma teh anu katelah Mang Carik jeung Mang Udung. Gesan menakan bah minta sinaran ratna mintarsi. Setelah kita di jalan-jalan jauh, iya turun gunung unggah gunung. Kalau kata orang Sunda mah jarang banget kita hidup teh. Capek pisan orang teh mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Nah, tapi orang teh sudah terbayar kecapean teh daripada mana jika cari jika ninja hatam. Entah gitu atuh dong, kita kan berteman harus saling menutupi. Tuh tinggal dulu, cai nage heran dong. Si banget dulu biar segar dong. Sok atuh. Kupiah. Tiis dong. Kupiah. Nah, mana begitu? Kuat gerangan. Tiis dong. Banget tinu latek dia tak. Nah, itu lebaran gitu. Cobaan lah. Tinggali udung, tinggali, ayo nu koneng-koneng. Lauk emas eta mah teh kalau keneng. Oh, lauk emas. Oh iya teh loba laukan dong. Tuh bilang gitu tuh. Itu lauk naon dong? Wah, itu mah lele dong. Lele itu mah tuh. Tuh di tukang tuh. Oh, itu di tukang. Betok itu mah dong. Di tukang mah. Nah, betok teh kitu nya dong nya. Guluna dua jam betok teh. Jeung ting serenge teh ade dong. Aya betok ting serenge dong. Serenge. Nah, betok teh jigana mah. Ya eta mah. Tong ah. Asup kasurupan. Ulah di dieu mah. Kuat ewak. Anu lain ewak teh nya. Atuh nanu betul neran tuh atuh. Dung, hah? Ada liwat tuh, Dung. Iya kan, urang teh aya di tengah hutan tapi aya nu ngaliwat dong. Cik tinggal di jerona naon? Aneh euy. Tinggal di dong. Asin kere dong. Wong geus basi ieu mah dong. Geuleuh ieu. Eta mah 2 tahun kantukan cenah mah. Heueuh geuleuh dong. Setong lah. Ih, mana di tengah hutan aya nu kieu. Dong,
di tengah hutan kieu mah pantesna urang ngabuka ketik skripsinya dunia. Pasnya kagok sekalian laundry mana kalau ari aduh setara mix max wae emang. Mix naon? Mix max. Klop. Asal sepurang ada ngetan naon. Klop. Mix max. Jadi memadupadankan antara yang pes dan ces. Pes dan ces. Pes tengarti, ces tengarti. Nah, eta jodoh. Mane mah sok lieur wae. Urang ti jalan-jalan teh udah lama pisan kan? Udah lama. Sebagai orang Padang atuh. Oh, mana teh Padang? Urang puluh-puluh tahun jeung maneh babarengan da teu wawuh ka maneh. Maneh di Padang, mata ke atuh aduh, maneh mah. Duh, urang juga Japati dikeprokan duh. Lain eta teh. Keprokan teh juga ombak kan ombak. Oh, suara ombak. Bener. Oh, mana teh padoan? Blasteran. Blasteran naon jeung naon? Kalau bapaknya di Padang, indungnya di Bandung. Jadi kumaha? Jadi ngaranna udah udung. Ngaran maneh udung. Udah udung. Boga adi. Adina saha? Lahirna di Bali, gedena di Bandung. Jadina Gede bage. kalungan. Iyalah tapi orang kesalah ningali maneh. Pakaian halus. Tigigir jiga Afgan. Terus naon deui saw? Dihareup hinyai. Makanya we jeda, ini langsung hiji dua kilo atuh. Itu dong, aya nama serba ekspres dong. Urang ya ngaran cari, ya cakep, ya menarik. Lahir lahir tanggal 15 Maret, ninggal di zodiak Jumadil awal. zodiak cuma di awal. Ada juga zodiak Scorpio, Pisces. Naon teteh Scorpio, Pisces, Taurus, Muharram, Wage, Harim. Tadina urang teh memang Pisces dong, tapi cenamah Pisces teh keuangan akhir-akhir ini lagi jelek dong. Jadi urang teh pindah ngajukan ke Pak RT surat tidak mampu. Tah Pak RT Ane mah zodiak diseruakeun jeung Rastin. Keuangannya jelek udung, keuangannya jelek. Kalau zodiak mah tuh yang Tadi pas ayo masuk udung. Gini. Mana masuk ke bahasan dengar. Semuanya juga sekarang mah saya tanyakan orang Jatinangor. Ada apa? Kalau makanan teh kulinernya loba disingkat. Contohnya Misalkan burian, bubur ayam. oke. Nah, itu mah Burjo, bubur kacang hijau. Apalun kabehnya. benar. Burut,